nyaritakeun ieu teh nyaeta rukun iman. Rukun iman sadayana budak baru seri rukun iman. Ini 13 sanes. Sudah 17, jadi 17 pasal paham 17 tambahan. Intinya nu kahiji nyaeta antumina billahi kudu ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah. Nu kahiji teh iman ka Gusti bi anta pakida kalawan nekatkeun anjeun ala tafsiri netepan kana jalan tafsir. Allah Ta'ala sajana Allah Ta'ala mawjudun badi mutakin mukhalibul hawadis mustabdir mustabdir angkuli sayin wahidun qadirun muridun alimun samiun basirun mutakal eta nekatkeun netepan kana jalan nyata tafsir diperinci. Allah teh maujud hartina aya Gusti Allah. Allah teh qadimu ti heula Allah. Bakin Allah telah langgeng mukhaliful lil hawadisi yulayaan ka sakabeh anu anyar. Mustagni harti angkuli sain teu butuh Allah tina sakur-sakur perkara kebutuhan Allah, kebutuhan karena sakur-sakur perkara kebutuhan. Gitu. Qadirun anu kawa muridun anu ngerasa alimun anu kuningan samimun anu basirun anu ningali tentang alimun anu nyadar eta Allahnya lalu dibahas sepanjangnya gitu. Ayat nyata menurut ijmal jalan ijmal anallaha kamalatin la tatanahi. Jadi ari Gusti Allah sanyana Allah eta kalawan anu sampurna jeung teu aya tuna sampurna balik sampurna ke aya tutup itu jalan ijma itu padanya gitu. Nu salajengna secara singkat nu kahiji iman ka Gusti Allah tekadkeun Allah teh maujudun qadimun baqin mukhaliful lil hawadis mustaqim angkuli sayin wahidun qadirun muridun alimun samiun basir mutakal jeung satrasna. Aja Allah teh nyata kalawan sampurna ke aya tungtung itu nu kahiji. Nu kadua nyata